upami urang nyungkeun dunya jeung nyungkeun akhirat, Allah mah langkung cepat ngajabah urusan akhirat daripada urusan dunia. Bahkan nu mentah dunia ge dibere akhirat ku Allah mah. Ibu ayeuna hoyong tahajud tengah wengi. Bener asal res hoyong tahajud. Baheula mah hayang tahajud make beker angger kahunan teu kaberangan. Ras nitip kacaroge bapak emak teh hayang tahajud urang teh keriweuh ieu teh bejana cek hajingan mun hayang dijabah Gusti Allah hudang peuting mugahkeun bapana nya emak teh sarua kerek duanana teu bisa hudang. Tah upami urusan akhirat lamun urang nyungkeun kakiatan ka Gusti Allah cek urang teh ibu teh gugah naon tos salat isya. Teras salat isya teh salat qoblak bada isya. Tos bada isya teh salat witir. Mun teh mah urang tos salat witir ulah nyebeng HP. Bobo teras nyungkeun pakiatan ka Gusti Allah. Gusti abdi teh dong digugahkeun abdi teh jam 1 we, Gusti abdi jam 2. Gusti da pas eta teh digugahkeun Gusti Allah. Asal urang yakin nyungkeun ka Gusti Allah. Tapi urang mun teh mah urusan dunia cantang tuh. Ayeuna urang teh misalna enjing can gaduh hartos 1000 acan, 1000 acan, can aya jang urang kali angkat ka sakola, can aya beas acan. Nah mun teh maina urang ngadoa isa ayeuna Gusti, cing atuh Gusti abdi teh pasan 50.000 we Gusti jang saongkoseun. 5 liter we Gusti, jang enjing sadinten 5 liter bakal aya beas mah. Moal urusan teh. Tapi lamun urusan